Bray kurang gaskeun istilah teh digaskeun OTW Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Bandung Bray, karak nepi puncak pas ayeuna jam 6 kurang, tadi di Bogor jam 5 kurang tadi di Bogor, karena jam 6 puncak pas. Puncak pas nama geus kaliwat sih, cuman tahan oke. Ini cepat dia keluar dari dia masih selari biasa. Paling ke Bandung nepi ya kurang lebih 2 jam deui beureun mah. Biasanya di jadi tuh istirahat biasanya di Puncak Pas. Villa buka kopi tadi tersempet ngopi terus biar dia kamu tegakan karena nyari si mama kangen dari mama dia di puncak teh bakal puncak teh tiris jaket 2 iya pada pakai rompi kaos baju 2 anggar tembus tiris. Yuk Bray ya kasihlah ke nanti perjalanan. Karak nepi Ciranjang Bray. Dia tos skor heula teu kuat. Karak nepi Ciranjang jam 6:30. Iya jam 6:30. Sekali ada silang bensin micin papan. Ya lanjut deh Ciranjang Bandung berarti sekitar sejam deh meureun namun ke macet di naon teh pabrik dia biasa Cianjur lumayan ada macet. Oke lanjut gaskeun deui. Raja Mandala, guys. Alah. Raja Mandala, istirahat deui wae. Raja Mandala. Iya tempat favorit. Rest area favorit. Biker, motoris, pokoknya nu lewat ke dia numpak motor kalau mana istirahatnya di dia termasuk kurang setiap ke Bandung atau ke balikkeun ke Bogor tapi istirahatnya di dia selain Puncak Pas jadi dia di Jembatan Raja Mandala. Nih lagu nate ini teh banget anu kasakuling aya sasam anu jadi paninengan kuring
Jamu nepungkeun Bandung Cianjur bisa sak Raja Mandala. Eta lagu macam itu. Sekian laporan saya dari Raja Mandala ini ya, perjalanan menuju Lembur ke Bandung. Oke. Alhamdulillah guys, Osdugi di Bandung, di Kampung Seni. Alhamdulillah Osdugi ya, Kampung Seni. Kira-kira latihan, rehat. Desa wisata Cinunuk. Anu kegiatan latihan barudak latihan. Kayak naon ya? Kopi. Jadi can dibuka ya kampungnya tadi dayu mah dadak. Ieu mah spontanitas ameng ka dieu ka saung Abah di Bandin. Kampung mah ieu lah non Ciborelang nya. Kampung Seni Ciborelang. Lain Kampung Seni atuh Desa wisata. Kampung budaya we gitulah. Ya, kampung budaya. Ciborelang besar ya. Bandin aya gitu. Ya tah ayeuna contohna we ayeuna tong jauh-jauh seni nu urang muncul di urang ngabeungharkeun batur. Da batur mah ngamumule kana seni urang. Urang taledor gitu. Jadi seni urang anu bogana oge. Nah atuh teu dimumule. Kalau mau dimumule mah meureun anu. Alhamdulillah
Bray, iya waktuna nu ditunggu-tunggu, Bray. Liwat day. Oh. Waktosna meliwat. Ini makan dulu deh. Iya mah. Bray. Ayo, Bray, kurang ruang. Ayo. Terus panen talus, nah tuh panen talus. Sosin. Panen sosin. Konyol sama lain. Mantap lah.